Salju dek wae na. Saunaon? Atuh kesel we kieu wae. Kaleuweung yuk. Bang kaleuweung. Madog naon we di leuweung, pan di leuweung sumbubuhan. Sia, budak padog wae. Atuh lumayan jeung kaboga sia, jeung nganjang. Kumaha? Tapi nah, ayo. 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 Ayo jutan mandi ya. Manis ya. Sangat aing mandi. Boga kabogoan teu naon teu. Well. Euy, ayeuna geus tiba-tiba. Juragan. Iya. Oh, naon eta? Maksud deh. Beas ge feeling dek beas. Bener wae beas. Aduh, aing mah. Eta beas pisan. Biasa. Kalau Senon. Aduh, baturan aing, baturan Nah, aing. yuk. Kalau dek, ayeuna deknya aja yang bias. Main cauk wae lah di dia. Buku mah dek. Nganjang. Oh, nganjang mah beas wae. Daripada mau maling beas nu kalau dia mending keneh kaleuweung sayu jeung si Jaju tah. Ayo. Lain di leuweung senaon kitu. Semangku, Bos. Lu bener. Tapi na dek mikir heula soalna dek sang ngajual beas. Aisyah anu kaleuweung mah kaleuweung we. Engke dek nyusul lah. Ieu mah telat, soalnya jam 12 ka luhur eta nu dek leuweung. Karuhan di beli dia mah. Kieu. Lamun mandok buah mah kangina. Jeung ieu naon ngabubuhakeun kolotna. Oh bener seta. Tapi na lu pugu mah dek ngarek ngajual beas. Macam gila. Oh coba dek nyusul lah. Tapi gila. Tapi na lumayan oge ya. Jeung ulah kosong-kosong teuing dek ngapel. Aik mah buah mah lumayan. Tapi wayahna we dek kudu ngajual beas. Oh, begitu. Aduh. Nur. Nur. Urang rek ka ditu, kalau liang. Dek naon gitu? Lain, Urang. Dek enggak beas. Ngajualkeun deh. Asa ngajualkeunna. Masih ya we. Eta ge lot lamun boga beas pasti kana moal meuli ku caya no beas karena bisa meuli. Lain kieu coba heula we soalnya dek perlu dek arek nganjang geus kieu pan mantos yo. Dek langsung ka leuweung. Saya babaturan dek. Anjang ka saha coba? Atuh aya we pokona mah ieu jupang ngajualkeun. Mun barang teu mah teh nyaho. Coba orang parah lah tuh ya. Heeh. Mesin orang teh boga. Tapi dek teu boga mah. Oh, orang sigara mah meuli wayahna jual mampu Oh, ya. cenah naon, yang penting mah dek nungguan aja di dia ya. Kedeng. Lali lah ya. Bang, sia ngabung wae. Ieu beas 2 liter ge kurang. Bener sih 2 Jadi liter. gue dek tadi di literan terus anjing lotek. Teuing lah paling penting mah jadi duit we. Kita ada kurang nya. Oh, Hampura we tapi dek mau langsung ka Mereka mana sih ya? Kalau bang, betakeun baturan dek ci domel jeung si Jaju. Oh, gitu ya, nuhun ya. Dek nuhun. Kemana ya budak? Wah, abah ya cocok jeung ngalamun. Jual beas geus. Salat beres. Ayeuna mah tinggal ngalamunkeun si Pupung deh. Tapi lamun dek ka imah na kolotna sok galak siga oretan kenyuleung leum. Aju ayeuna arek nempekeun si Jaju jeung si Domel. Percuma, kadang deui balik mana minang dek molor lah.
Neng, Aya naon Akang? Akang gaduh puisi jeung Neng. Sok atuh mangga neng ngadengkeun puisina. Daukeun ya Neng. Ngabelentrangna panon poe. Nyaangan alam dunia. Hiliwirna angin mawa tiis kana hate. Endahna pameunteun Neng. Meuni caang kana hate Akang. Atuh senyumna oge mawa tiis kana pikiran Akang. Tos atuh Kang. Neng asa ngalayang ngadungu puisina. Akang, Aya naon bidadari? lamun neng jadi kembangna, Akang teh jadi naonna? Akang mangin jadi cai jeung taneuh we Neng. Kunaon atuh teh jadi kamarangna? Ari kamarang mah hinggap nangin sakedeung doang atuh Neng. Ari cai jeung taneuh mah bisa nyuburkeun kembang jeung akarna kitu Neng. Wih yuk. Ayo. Widung. Ham. Udang. Geus sore. Geura mandi, geura salat ka itu. Sare wae di dieu. Keur ngeunah ngimpi dek dia jeung sepupu. Oh, ngimpi. Jangan geus geura mandi lah mandi, salat heula. Geus sore. Sorenya. Ayo geura mandi. Mandi heula. Kemandek ieu na maneh. Saha yuk? Kemana? Atur nganjang Aisyah teling, pan malam Jumat. Saya nggak pakai kuntilanak cing pocong, bobogohan. Atuh pan aya malam Minggu mah teu bisa urang ngaji. Resiko jadi santri mah urang ngajang na malam Jumat. Tuh ge. Dek beres kita panen lah yuk. Heuh, Takon, gede hareup. Heuh. Heeh. Heuleuh nya. Heeh. Geus kuat yeuh. Heeh. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya asal aya makanan tempat teh warau nu kasep. Biasa nu kan dia masih juham. Henteu, rek ulin we ceu. Pas nama jadi aya parawan geulis. Kunyangan amat aya parawan geus di dieu. Pan kemarin ngere dewa ti pesantrenan cek baturan mungkin apa di dieu. Oh, gitu. Sok mangga calik. Calik. Anu si kasep di teh lembur mana ieu? Di lembur tetangga ceuk. Nah, ngalemburna. Legok hanseur ceuk. Emang aya kitu? Ngaran lembur ke kanser. Atuh aya ceuk. Oh, gitu. Cerita lah iya rek nganjang. Kitu we ceuk. Asana ku teu pas teh waktuna. Ayeuna teh malam Jumat pan. Panena teh pereng ngaosna ceuk. Oh, cerita nasi kasep teh nuju pesantren. Nuhun ceuk. Oh, gitu. Ngomong-ngomong neng pupungna aya. Pupung, coba kedapnya orang ke lebat helanya. Sang. Naon? Oh ya, udah tungguin di luarnya. Emang naon? Dek kan apa fokus ulin Si main dan tenan doang deh. Sorry bro nya. Juga balik kapal kan di. Nun. Apura. Dung, Gue, enon. bangun tadi ke mana? Ah ya,
Saya mau bikin kakolot sih ya. Ngoal sama dek kayak bokos gitu Ju, di tengah kolot. Mikir saya teh Ju. Pan, saya ngajak-ngajak ngalah buah nah. Halo. Saya lagi eueuh. Itu samper sama Kak Ima. Dek izin sih ngampur kai masih ama sok gamukan ku kolot sih ya. Tuh, kalau Nyanyi. Nyanyi we dah. lanjut. Ku tuliskan kenangan tentang caraku mengenang tentang caraku menemukan dirimu. Jo. Kemana? Mana? Biasa nganjang. Pan, malam Jumat nganjang. Udah nganjang kuntilanak lain. Atuh nanti kang yakinkeun karena impian dek. Itu. Lah eta beas kumaha? Atuh Lancar. lancar biasa, Oh, lancar lumayan lah alhamdulillah. Tapi dek mau lila ya. Oh, Jaju, Aji, Mel, mulai sampai si buru kepentingan doang. Sakit orangnya he. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi di Tanjung. Ayo lanjutkan lah. Lanjut lah. Ulang deh. Masih kok di dek Tadi teh ya. Kenal Neng? Yang Bu menuju Mariksa jeung isukan. Oh. Nah itu diharap ayah pemuda kaset. Sayang Bu. Teuing teh apal. Cenah mah urang loba kanser. Berani eta lembur. Bawa moning kira-kira eta lembur teh. Mau Bu, loba kanser. Coba ini mah sampurkeun aya mending kitu ge. Salim ah. Sampurkeun sakedeung. Bari tanya boga mobil henteu, boga sawah henteu. Buru. Sakedeung sampurkeun sakedeung. Sakedeung buru. Neng, kegelis Masya Allah. Aya naonnya ka dieu? Kenalan dulu tuh Neng, nami abdi Emil, hari Neng namina saha. Popo. Emil teh nu ti mana? Meuni malam Jumat kieu amangna. Ya tuh hari malam minggu mah Emil tetiasa Neng. Kunaon atuh teh tiasa? Kan Emil teh nuju masantren, jadi hari malam minggu mah pasti keur ngaos. Hebat atuh. Zaman ena mah tos jarang pemuda masantren. Lolobana sakola, lulus sakola biasa langsung garawe ka Jakarta. Ya Neng, Emil teh aslinya ti mana? intinya Neng lembur tetangga, Nomor tetangga. Tetangga nu mana? lagu kanser. Neng, tos songi, ibu luwih nya. Nya tos sengi. Neng, Naon da? Neng teh suruh ba kapanggilan mati, ngadengung wae na pikiran aa. Bisa wae si Aa. Tos ya. Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, naonnya itu? Kahatur bidadariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satacana nyuhunkeun dihampura tina sagala hilap.
baik nu disengaja atanapi nu teu disengaja. Bab kahiji, ti sabrang kapanggih neng pupung Juham ngarasa aya nu ngaganjal tina hate jeung pikiran ieu. Hampir sasasih lilana Juham ngabayangkeun keomna anu ngabaranyai siga pamirunan. Rek sare udang sare neng pupung deui wae anu kapikiran. Rek ulin rek dahar sape ngawadang deui wajahmu selalu terbayang. Hai bidadari, teu aya daun anu murag jeung teu aya kupu-kupu anu hiber lamun eueuh angin. Moal aya neng pupung jeung moal aya Juham lamun lain jodoh. Hehehehe. Pokona mah Juham cinta ka pupung. Pokona mah Juham deudeuh pisan ka pupung. Sakitu heula isi perasaan Juham. Ulah poho salat 5 waktu jeung doakeun orang tuana. Eta pesan Juham. Cabak aja. From Juham. Kamana ieu si Juham? Anu geus peuting, anu samut teu keneh. Goreng jengkol, goreng lauk, sambal tarasi, menican aya nu nyabak-nyabak acan. Tasep punya teteh, bagi teteh, aya naon? Sayana naon teh? Atuh eta beungeut katingalina meuli sidih kitu. Sok carita atuh ka teteh gara-gara awewe nya. Kitu we teh. Sok udah carita atuh ka teteh. Ieu teh Juham teh bogoh ka anakna Bundeng anu guru teh ya. Si pupung teh lain, Heeh. mana ditolak? Atuh henteu ditolak mah. Atuh eta beungeut sedih kitu ka tempona jiga asupan ngebul. Teh mah ngaledek wae ka Juham, ke Juham keur galau. Lamun bakat sia nyamun mah aya nu nyeun cari sedih ka sia, mau teh diacak-acak eta nu nyeun sedih ka sia. Bapak sia mah nya anak ka sia hungkul, meuli sok pahara. Hayang naon ge sagala diturutkeun. Inget baheula teteh kebeutik. Hayang mobilan, hayang jajan, sagala wae ge diturutkeun. Ajeun teh ngahutang ka ditu. Lamun aya nu ngaledek, bapak sia mah langsung mamawa bedaug. Kergeringna bapak sia mah keur inget ka sia hungkul. Lain eling bapak sia mah. Sok ayeuna mah geura dahar ka ditu, geura salat, minta ka Allah ngadoa. Menang jaga anu gelis, anu bager, anu solehah, anu nyaah ka sia, anu nyaah ka keluarga. Nya teh Juham bade bobo heula kabar. Besok dari bola. Bagi kalian yang masih mempunyai orang tua, berbaktilah kepada mereka. Sayangi dan jagalah orang tua kalian. Kepada siapa kalian mengadu? Kalau bukan kepada orang tua kalian. Temanmu tak akan setulus orang tua kalian. Saudaramu tak akan semurni orang tua kalian. Kasih sayangnya mampu menghancurkan kerasnya karang. Doa dan cinta pun mampu menembus pintu langit. Doakanlah dalam setiap sholatmu. Ciumlah kening dan peluklah orang tuamu, karena orang tuamu menyimpan surga untuk kalian. Cabak aja. Saksikan Dan tonton, subscribe, like dan komen